Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui ngalangkungan ieu kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sabios kanal YouTube konten-kontena sabudeureun seni budaya. Sakudak sakedikna aya informasi kitunya, utami nama hiburan. Anu diranget ayeuna simkuring anu nyarengan nyaeta Mang Caca. Sejan neraskeun hanca carios dina jajar cariosna nyaeta Mojang Bunian karangan Aki Balangan Terang. Para wargi kaum dangu netizen sadayana tekendat simkuring nganuhunkeun kana pangrojong ti sadayana anu mangrupi manco teras kana konten-kontena anu parantos subscribe, anu parantos ngabagikeun link videona. Anu parantos nge-sharekeun ya, mau nembe eta mah nya. Anu parantos komen gitu tah, nyerat komentna. Boh bilih aya anu nembe sindang ka ieu kanal, aya saena diklik wae seratan subscribe anu aya di handapeun katu videona supados aya notifikasi ka payuna saperkawis konten anu nembe medal. Alhamdulillah panuhun pamugi konten-kontena kaanggo. Kalihna ti eta pamugi kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana saha paosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Aya dina ginanjar kawilujengannya sing sehat sakula wargi lahir sinareng batin oge sing lancar sagarupi anu nuju diikhtiarakeun. Aya dina kamajengan para wargi kaum dangu netizen sadayana carios anu kamari tetos dugi kana tarungna tah hut hetna antawis Diana sareng kelompok pembela Cendra Kasih, waduh, KPC nya, kelompok pembela Cendra Kasih yang diprakarsai oleh Den Dharma dan Bu Yeni. Waduh, kumaha ya carios salajengna. Mangga supados teu kolong kana waktos, urang lajengkeun. Waduh. Dalik tuh. Bandi ngajareg-jeg kagigir. Meh terus ngajengkang. Tina sungut jeung irungna bijilan getih. Benar nekat anjeun Diana. Ceuk Dharma bari ngajengkang rek nyambar leungeun Diana anu geus nangtung. Kadua sukuna ngajegang. Jadi tahanan berat awakna anu rek nyang hareupan lanceukna. Selebar. Balieur Diana muterkeun awakna. Suku katuhu dibuka dibenturkeun kana cangkeng Dharma anu nyelos teu bisa newak leungeun manehna. Hyuk duk hek. Aduh, alah. Dharma nyengir bari ngareundeuh teu wudu seuleunana. Sakilat Diana batakeun leungeun katuhuna dibabukeun kana sirah lanceukna anu tungkul. Hyuk, kebro. Aduh Diana, aduh. Cengkaang dalik Dharma ngacerengkang kagigir. Sukuna engke-engkean. Kebrug Diana ngarontok lanceukna rek ngarebut kunci kanto. At luncat kebenturkeun leungeun katuhuna. Rek ngala pipi Diana ku jurus lempeng. Tapi seak lagedai. Diana ngalagedai ka tukang. Awaseun kana gerak atun, plos leungeun atun nyeplos. Liwat kareupeun Diana. Pak kadua leungeun Diana kana puhu leungeun atun. Seak ned dibawa ka handap bari manehna sorangan terus dongko. Aduh. Atun ngagero. Awakna milu tungkul duk. Tonggongna neunggar gigir Diana. Sirah atun nutug. Cul Diana ngalasotkeun ceklanana. Cengkat dina gerak anu kacida gancangna malik bari ngirimkeun ti kelantu ur katuhuna ka kemplong atun anu masih keneh satengah nyuu. Kadua leungeunna nekel kana ubin. Ngabelaan sahna anu rek saduk-dukeun notog kana ubin. Kebro. Aduh. Burileng panon atun mulan. Celeng manehna mental jungkir balik gebro awakna neunggara sisip beja. Aduh. Koleap, plug, blak nang karak bengkang eta atun.
Bibirna nyengir nahan kanyeri. Heri jeung Usep ningalieun kitu teh silih reret parawari kaum dangu. Geblus manehna prek milung ngaraponan diana anu rahe dicerekna. Rokaya ari geblus asup ari jeleng diana luncat matakeun kadua leungeunna nyeun awahan dina gerak jurus kembar. Dipake mapag anu kakara asup. Sia kebru cebrut ngahakan beungeut Heri jeung Usep eta. Puguh kaceda gancang na matana teh kapaksa jadi talenan benturan pereup diana anu nyata tarik jeung peuheurana. Ya sia. Hiu. Des. Aduh. Usep jeung Heri ngagoak. Daligdeug jereg-jegan kagigir nahan supaya teu terus labuh. Bandi jeung Atun anu ngahuhuh keneh hudang. Darma siaga deui pikeun ngajaga kemungkinan naon anu bakal karandapan mangsa harita. Para wargi kaum dangu, harita Bandi luncat ngarontok tonggong diana anu masih keneh ngawaskeun Heri jeung Usep anu humarurung rek hudang. Wuk! Seak! Kadua leungeun Bandi muka duana kagigir. Rek ngarontok diana eta teh. Tapi orok kaya eta kawas anu boga panon di tukang wae dina punduk eta diana teh. Seak diana matakeun suhu katuhuna dijejekeun ka tukang matana bari dongko. Atuh gebro palindikan Bandi beunang. Aduh. Alah ya linu sarua linu alah. Purungkut Bandi ngeluk. Kadua leungeunna nungkupan parindikanana anu beunang dijejek ku diana. Eta Heri jeung Usep gancang hudang deui wae. Jeleng luncat rek kabenturkeun pereup buleudna. Wuk jeleng diana luncat ka hareup, malik lagedai seak ngababukeun leungeunna dina ketak limbung. Dakduk. Dua leungeun anu rek ngamangan manehna ka benteng. Maranehna ngabangkieung ka katuhu sakilat diana luncat patakeun suhu katuhuna. Maret iga Usep jeung Heri dina sakali gerak. Hiup cedak peleduk cepek. Aduh. Maranehna tinggaroak blagbuk ti banting. Tonggongna ngabenturan kursi nepi ka ting sorong kasere deuk ku maranehna. Aduh, gagah ieu ilmu geulutna ieu. Diana nya parawari kaum dangu. Harita Elon anu geus asup ngeteyep ngadeuketan. Posisi Diana nonggongan manehna. Jeleng Diana luncat ngarontok Darma anu geus siaga pikeun ngajaga kemungkinan anu bakal datang narajangna. Kolebat eta Elon luncat ngarontok cangkeng Diana anu geus luncat. Hek. Koleang plug. Maraneh ati banting. Kadua leungeun Diana neken kana ubin. Sirah Elon ngabentur budur Diana. Leungeunna anu nangkep cangkeng Diana puhuna kadadetkeun ngabletuk kana ubin teu wudu seuleunana. Balukarna kawalan Elon ngendoran. Atuh borengkel Diana ngaborengkel malik jadi ngigir. Elon kabantingkeun. Hiuk beletuk sirah beulah gigirna ngabentur ubin. Waduh. Aduh. Elon meureun deui. Teu beda ti anu didagorkeun bae atuh da. Kuniang Diana cengkat. Siku kenca neken kana ubin. Anu katuhu dikipratkeun ka tukang atuh jebet pipi katuhu Elon anu beunang. Wah, ayo. Borengkel Elon ngagulitik, ngalesotkeun leungeunna. Koleap jeleng Diana ngajuel. Jen nangtung bari ngareretan ka Darma Bandi jeung Heri anu geus narangtung pikeun terus nyerak manehna. Hek wae Darma. Aing geura kapung sok. Aing geura tewak lamun bener boga karep hayang diboga anak aing. Aing moal ka palang deula. Wow. Sok. Cek Diana. Manehna ngajeleng ngabenturkeun pigeulangna kana kenca jeung katuhuna ngalabandi jeung Heri. Siak wuk lep. Marana marang ngareundeuh plos atuh kadua leungeun Diana ngakan angin. Kalawan kacira gancangna Bandi jeung Heri teh narajang Diana. Tapi ngagentak Diana malik ngabenturkeun kadua leungeunna dina gerak anu kacira gancangna. Des. Alah. Duana ngabatalkeun niatna. Ngarengkog nyengcang kagigir. Plos kadua leungeun Diana ting hariuk nyamber angin. Darmalah lahan parawari kaum dangu harita. Maneh rontok adina ti satu kangeunana. Gerwak nang eta ditangkep sapageuna. Diana, eling Diana. Ulah rek mata kucarak ieu. Aduh. Engap. Ulah rek mata kucarak ieu. Cek manehna bari terus magehan panangkeupna. Orok kaya, seak kadua leungeun Diana ditarik ka luhur, kolebat. Sieng cekuk kadua sikuna ngabadug iga burung Darma. Aduh.
Dharma nyengir murungkut panangkep nangendoran. Diana ngajaul bari nejehkeun suku katuhuna ka tukang. Jeleng gebro puhu ping-ping Dharma beunang. Aduh ingked manehna sisi reng hapranjuk bari mencetan ping-ping na anu lumayan seueulna. Kolebat liana buru Dharma dirontok ti tukang kerowak. Dharma ngagero sirintil elon jeung bandi narajang Diana ti kenca katuheunana. Orok kaya Diana ret malik kagebikeun Dharma bari terus dibantingkeun dibenturkeun kaduduaan. Atuh koleang Dharma ngoleap. Kedu. Geblug koceak elon anu katinggang teh ngagorowok. Atuh geblug kabehanana patumpang tindih eta. Bandi anu lolos metakeun leungeunna rek ngabenturkeun kana harigu Diana. Padulis ya. Hariguna ku aing dialah sok. Ceuk manehna bari wuk blesur leungeunna ngadius. Lageday eta Diana ngajengkang bari narik sukuna ka kenca ka tukang plos tonjokan bandi ngahakan angin. Seak plak dirompas ku kadua leungeun Diana. Sakilat ditarik ka gigir bari nekelkeun tukurana. Ban lengek maliknya hareup ka Diana. Polotot panon bandi burial buncelik nampe teuing mah manehna ngarasa gilaeun eta ningali beungeut Diana parawari komdangu. Diana dengdek ngelesotkeun leungeun bandi anu terus ngoleang ka gigir bareng jeung nyuruntulna bandi ka katuhun Diana. Hiuk cekuk duk. Burileng panon bandi anu ti tadi buncelik teh bulan bari ngajengkang eta teh. Seak Diana anu nyata geus robah tanagana tikal 2 tikal 3 ti samemehna teh ngagaleong bari ngirimkeun babukan leungeun kencana kana sirah bandi. Hiu kebro. Aduh. Bandi ngagero awakna terus ngajengkang koleang geblug ti banting. Deudeuleunana kararoneng parawari kaum dangu puguh da puhu ceulina anu beunang. Keur kitu gerung aya suara mobil kadenge asup ka pakarangan. Sing horeng Dokter Mustofa datang dibarengan ku Mang Dakir, Mari Sofyan jeung 3 urang juru rawat anu geus bisa dipercaya ku anjeunna. Ari mobil eureun hareupeun teras ari bray Dokter Mustofa muka panto mobil. Deg-deg manehna langsung lompat ka jero dituturkeun ku Mari Sofyan anu mawa tas leutik. Mang Dakir anu nyupiranana sanggeus ngeureunkeun mobil jeung maehan mesinna jeregjeg manehna ge lompat eta ka gedong rek milu nyerek Diana. Kumaha kaya nu jero jo. Aduh kaba. Ayo pilari apa? Dakir ke nyusulnya. Mohon sok. Aduh. Barang geblus maranehna asup. Parang Diana rek ngejat keluar. Atuh teu anta parah deui parawari kaum dangu. Seak Diana matakeun sukuna dibenturkeun kana iga burung Mang Dakir. Hiung kebro. Aduh. Wah. Daligdeug cengkang Mang Dakir ngajumpalik balik deui ka tukang. 3 urang juru rawat ngagentak leluncatan ngahadang Diana. Diana cingceng ngarandeg ditepas. Burdul ti jero daratang rek ngepung manehna. Kataya maranehna ngadeuketan. Nya kitu deui katilu juru rawat maju lalaunan. Para wargi kaum harita Diana kapegung. Manehna ngajantang beri culang cileung neangan nolongkrang anu bisa diluncatanana. Nu mager terus maju lalaunan bari ngawaskeun ka Diana. Nah atuh ari gero teh Diana ngahaok bari loncat ngabenturkeun sirahna ka salah saurang juru rawat anu dihareup. Hiu cedak. Daligdeug keblug blak anu dibenturna nangkarak bengkang. Peledug sirahna kana golodog. Celeng blesat Diana bisa ngaloloskeun diri tina gerak anu kacida gancangna. Atuh breng anu ngepung teh lompatan ngabrik Diana anu terus ngelewat ka sisi benteng pakarangan gedong tatangga Dharma. Anu ngabrik eta rabang lompatan kalebah dinya. Sedengkeun juru rawat anu terus kalenger ditulungan ku saurang baturna dibawa ka jero, dipayang, digolerekeun dina kursi anu panjang. Mang Dakir nuturkeun pandeuri asup ka jero. Lempangna ngahayungkung wiwirna sengar-sengir ngarasakeun seueulna tapak benturan Diana.
sedangkeun Diana anu keur pada ngabrikna geus anya celang dina luhur benteng. Jeleng balik deui ka pakarangan dapur gedong Dharma. Katingalieun ku Bititing manehna ngoceakna. Oke, naon di luar benteng teh? Aduh. Naon? Megaloman. Aduh. Tolong. Iya kan dia yang di alam ya kan dia. Tipu si Bibi. Cek Diana anu nyata geus nekad-nekadan teu tatapasini deui eta jebet. Bititing ditampiling satakerna. Atuh koceak teh Bititing ngajerit dalik deuk cengkang manehna ngajerek-jerek. Aduh, ya benang maskeran ya ruksak. Ngadenge kitu anu budak teh gancang ngarulang deui ka gedong. Diana geus ka jero deui eta. Ret Mang Dakir jeung saurang juru rawat ningalieun. Manehna ting gararo ngabejaan yen Diana geus sup deui. Eta Diana teu nolih para wari kaum dangu. Manehna ngadeuketan pantok kamar Sari Dharma. Seak ngawahan. Hiuk goblok. Atuh panto teh dibentur ku awakna, reket ndag-ndagan. Gancang manehna mundur deui, ambek kanana hahehoh. Asak ngawahan rek ngabentur panto nu kadua kalina. Seak jeleng, Mang Dakir luncat dina gerak maksakeun maneh liwat ka hareupeun Diana. Atuh gebro diadu cengkang Diana malik di katukang, Mang Dakir ti banting bledug ngadupak tembokan. Gila ya. Percobaan kedua yuk lah. Sok lah. Aduh. Setan teh kurang ajar Dakir. Ngalangan ka aing deuleu. Cek Diana luncat deui ka tukang. Hiuk gebro, panto ditembrak bray muka etah panto. Bareng jeung ngociakna Yeni jeung Cendra Kasih anu diuk dina sisi ranjang. Cendra Kasih pageuh montel ka Yeni. Puguh marahnena oge terus murungkut sanggeus ngadenge anu brug-brag di tengah gedong oge. Cendra Kasih kageingkeun awakna ngaleleper nangkod pageuh ka Yeni. Kadieukeun anak kami. Ulah dianggap bogat ku ilaing. Henteu. Teu suka deuleu. Anak aing di aku ku ilaing Yeni. Yap kadieu geulis. Kadieu bilu ka mama geulis. Cendra Kasih anak mama. Urang miang ka gunung Puntang. Tempat urang malain di dieu. Tapi tu di ditu di gunung. Hayu nyai anak mama. Ayeuna urang miang. Cek Diana ngatayep para wali kaum dangu ngadeuketan Yeni. Tapi Cendra Kasih kuat beureum bakat kugilaeun ningali beungeut Diana ku cara kitu. Sementara etak burudul anu ngarudag teh arasup ka kamar sare. Blang hata Yeni bungangan. Diana malik teu ngengkekeun deui plesat manehna narajang anu arasup leungeun jeung sukuna meta. Dak diduk. Dharma, Mantri Sopian, Heri jeung Atun beunang dibenturan ku leungeun kenca jeung katuhu Diana anu terus luncat ka lureun kamar. Cendra Kasih salamet teu kaburu karawu ku Diana. Atuh breng etah anu budak teh balik deui terus ngobrik Diana anu lumpat ke tukang kalawan dapur. Blecet les teu katembong deui. Dharma nyamperkeun Yeni jeung Cendra Kasih anu paungku-ungku pada ngumbara Cipanon. Aduh, kemana? Aduh. Tos. Tenan naon Yeni? Tenan naon ieu teh? Hah? Cek manehna nangtung hareupeun pamajikanana anu masih keneh diuk ngeukepan Cendra Kasih. Henteu Kang, kabujang sarumping manten. Upami teh kabujang mah aduh. Nyaduka kumaha pibalu kareunana. Temba Yeni dareuda. Cendra Kasih mencerong ka Dharma. Aduh, alhamdulillah atuh.
ke Neneng. Neng Cendra Kasih. Eta nu datang ngaruksak pantot sakedap deui oge bakal kenging ka careknya. Sok pindah ya nih. Kurang pindah ke kamar urut Diana sok ayo. Tembal Dharma beri mangku Cendra Kasih dibawa keluar. Manehna luak liuk. Jantre didinya iwal aya saurang juru rawat keur nulungan batureuna. Geblus Dharma anu mangku Cendra Kasih asup ka eta kamar dituturkeun ku Yeni. Geus di jero Dharma mikeun Cendra Kasih ka pabajikanana. Manehna keluar deui bari nitah supaya eta panto dikunci deui. Sarta kudu dibegbergan ku kursi jeung meja bisi Diana meta anu cara tadi deui. Tah sok tah kitu nya. Jadi engke mun sakang keluar halang-halangkeun tah kursi meja sok segala rupa didinya. Bog-bogogan. Kang Dharma cobi atuh bititing pi barang ka dieu supaya abdi teu keeng teuing. Oh nya. Kala tungguan. Dharma nyelang ka tukang heula, neang bititing anu diuk dina ubin. Nyarande kana tihang bari ngusapan pipina anu beureum satapak Ramodiana tadi. Aduh. Nasib aduh. Mun ang peran teh beuni kieu. Geus disangka juri, geus ditampiling. Aduh. Maskeran gagal. Bi. Wayahna baturan ini ya. Sareng Cendra di kamar cing. Mangga Den, aduh. Ya kacida panasna Den, ya urut dampak pandangan tuang rai ya aduh. Ada tas nyambal kumaha tadi dia anak teh sata acan ka dia teh kudu kumahanya ieu teh. Atanapi kumaha gitu. Tapak cengek gitu panas kieu aduh. Bibi ke ketampiling ku anjeunna yeuh tuh. Nya wayahna we bi. Nya kumaha deui atuh? Puguh Diana kitu geuning ayeuna mah tuh. Tembal Dharma leuwih ti eta taya basa anu bisa dikaluarkeun deui. Atuh leos eta bititing nuturkeun Dharma anu mulang deui ka hareup. Sup bititing ka kamar urut Diana dipapagkeun ku Yeni jeung Cendra Kasih. Kebruk pantona dipeundeutkeun jepret dikunci ti jero. Sarta terus diganjel ku meja jeung kursi anu aya di eta kamar. Tidinya Dharma katepas nyamperkeun Dokter Mustafa anu keur nangtung dina teras ngawaskeun kanu keur tingkulinting di buruan nerangan Diana anu teu kanyahoan ka manajigna. Aduh. Kumaha Pak Dokter? Ka mana cenah teh laosna? Cek Dharma miluni tenan ka sabudereunana. Oh, manawi Dharma. Cikene nguliwet deui ka pangker. Tapi estu sajurelat naker. Les weh teu kapendak ka manajigna. Bayang geus mangka waspada we bilih kajantenan cara bieu. Tembak Dokter Mustafa ngarenghap. Sedangkeun anu diteanganana mah harita teh geus aya di sisi jalan. Manehna diuk sisi kamalir saat nanggeui sirah. Diana kacida bingungeunana para wali kaum dangu menang sajongjongan mah ngajentul ngahiul caraku. Nyaka. Kapaksa aing penting ieu mulang lengoh deui. Tang teuingeun Kang Dharma. Nepi ka mageuhan Cendra Kasih. Ceuk manehna cengkat. Leos indit maksudna rek mulang ka padumukanana. Sadatang na ka imah hek manehna diuk dina bale. Diuk ngajajantul kawas anu ngumbar panglamunanana. Sapeting jeput teu sare. Ngadon ngajentul ngahiul kitu.
Ngan saenggeus panon poe medal nincak kana haneut moyan kakara manehna lalenggutan nundutan. Goleah ngagoler dina bale nepi kalesna sare. Si Amang datang beri angkaribung ku bubuahan oge teu kanyahoan. Si Amang ngawaskeun ka manehna hariguna endag-endagan. Si Amang nunda babawaanana dina taneuh hareupeun bale. Lewas luar deui. Manehna teu wanieun ngageuingkeun nyahoeun yen diana keur sare ka Cidetibrana. Si Amang ngagegag mulang kaleuweung deui. Lempang ngagandong leungeun kawas anu milu bingung ku diana. Kira-kira wanci asar diana kakara lilir. Jung manehna cangkat diuk bari ngumbar heuai. Reet ka handap gundukan bubuahan kirim si Amang katingalieun. Aduh. Naon teh? Heuai Mang Caca. Kitu geuning heuaina teh. Oh. Si Amang kacida getena. Bener-bener geten. Teu sangka aing bakal boga batur nu kitu sifatna. Untung keneh jeung kawas jelema wae nya aya kanyaahna ka aing. Hirup teh nepi kalebah dieu. Papasten tiang widi karasana kacida beratna. Teu naon deh meureun kudu kieu nya jadina. Hirup aing kudu ngahiji jeung sabangsa si Amang katut anu sabangsana deui. Paling jeung nini-nini berod anu sarua jeung aing. Malah aya mendingna manehna mah buukna panjang, beungeutna. Cara aing ngaricu jeung biwir mata belel kieu. Pantes lamun anak aing ngecakeun dongengna oge. Cendra kasih cenah ngecakeun dongengna. Rupina para wargi kaum dangu cageuk heula dongeng dina judul Mojang Bunian duwi ka dieu nya. Kumaha lajengna diana anu tos gagal deui wae dina percobaan kaduanya ngarebut cendra kasih teh. Nah aya percobaan ketiga terapi kumaha nya. Mangga teras manco lajengna ieu carios dina ieu konten dongeng Sunda ti kanal YouTube Capruk Radionet. Sim kuring tekendat menjadi hapunten wireh seueur kakirangan sareng kalepatan dina medarekeun cariosna. Boh bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa eta mamungkal rasan bae sanes kenging haja-haja. Mugi-mugi sasiereun sabeunyereun aya hikmah, aya mangpaat oge hiburanana kanggo urang sadayana. Sim kuring sejamit mundur wilujeng leleson, wilujeng aktivitas deui. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baktos.